Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-83. Saparantos kamari libur tilu dinten aya bujangan kapalih Bandung. Pangapunten kasadayana hayu urang kawitan deui dina dinten ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi jeung hei kaum kami, saur Nabi Syuaib waktu harita di kota Madian. Amalu sok pigawe ku anjeun kabeh ala makanatikum di tempat anjeun berada, rek berbuat baik rek berbuat salah eta mah ama jeung dosa nage bakal ditanggung jawab ku anjeun, saur Nabi Syuaib saparantosna dakwah tapi membangkang wae kaum Madian waktu harita. Jadi sok kumaha maneh we pigawe dalamun maneh berbuat baik jang maneh berbuat jahat oge jang maneh bakal menang akibatna, kitu saur Nabi Syuaib. Ini sanyana kami Syuaib, saur Nabi Syuaib. Amilu tetep bakal berbuat, tetep bakal dakwah, moal liren-liren. Lamun anjeun tetep pembangkang teu daek ikut teu daek milu kana tungtunan ti kami, saur Nabi Syuaib. Saupa ta'lamun mangka engke baka apal ta'lamuna anjeun apal akibatna. Man saha ya'tihi anu baka mere hi kana eta azab. Tegesna anu baka mere kana siksa. Azabun azab muhzihi anu bakal ngahinakeun hi kana eta perkara. Jadi lamun anjeun tetep membangkang saha anu bakal mereka anjeun azab anu bakal ngahinakeun. Waman jeung saha huwa ari itu jalma-jalma kadzibun anu tetep membangkang, tetep tidak percaya, tetep membohongkan kana agama, teu percaya kana ayat-ayat Allah. Tah nu kitu teh wartakibu eta teh hayu urang nungguan siksa nanti Allah pikeun nu bakal datang. Ini sanyana ari kuring, saur Nabi Syuaib, ma'akum sartana anjeun raqibun anu nungguan pahala atawa anu nungguan siksa ti Allah. Lamun hade berarti pahala anu bakal dipasihkeun, ngan lamun jahat atau napi ngabangkang siksa anu bakal dongkap. Jadi ini ma'akum raqibun, kuring sartana anjeun raqibun anu ngarungguan keputusan ti Allah. Walamma mangka samang-samang saja datang amruna parentah ti kami, saur Allah, tegasna azab, nazaina kami nyelamatkeun atawa nyelamatkeun kami kasaha Syuaiban ka Nabi Syuaib. Nyelamatkeun Nabi Syuaib tina Syuaib tina jeritan anu tarik anu mempeka kana telinga. Walladzina amanu jeung jalma-jalma anu iman ma'ahu sartana Nabi Syuaib. Kunaon diselamatkeunana teh birahmatin ti kalayan rahmat kami, saur Allah. Kalayan rahmatna Allah minna teu aya sanes ti kami, saur Allah. Jadi teu aya anu tiasa nyalametkeun kajaba rahmatna Allah anu sumping ka urang kanyaah Allah. Wa khodat jeung diambil atau ditimpakeun alladzina dolamu ka jalma-jalma dolim kaum Madian waktu sarita. Kunaon ditimpahkeunana sayhatu ku jeritan anu kasida tarikna anu ngadobolkeun dingding telinga kalayan jeritan anu tarik sehingga faasbahu mangka jadilah fidiyarihim di kampung halamanana, di imah-imah maranehanana jasimina manehana teh bergelimpangan maranaot ku jeritan nu tarik sehingga peka kana telinga ngahancurkeun seluruh tubuh sehingga sapada harita teu aya nu nyesa bergelimpangan maut kecuali Nabi Syuaib sareng jalma-jalma anu ariman. Ka alam kaya-kaya
atau seperti lam yagnaun teu pernah tinggal pihak di eta negeri di eta kampung sabab porak-poranda ku dahsyatna siksa Allah seperti belum ada penduduk sebelumna sebelum belum pernah ada penduduk di samemehna. Allah ingat anjeun kabeh bu dan geus diminasakeun saha limad iyana kaum Madian di waktu harita kama seperti atau kaya baheula baidat anu jauh samudu leuwih dahsyat tibatan nu nyiksa kana ka kaum Samud. Jadi kaum Madian lebih dahsyat disiksa ku Allah tibatan kaum Samud. Tapi sadayana oge tetap siksaan Allah mah pedih kalayan dahsyatna. Jadi mugia orang sadayana ditebihkeun tina siksa Allah. Kedah iman, kedah Islam, kedah turut patuh kana parentah agama. Tegasna agama Islam anu dicanak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia orang sadayana dipaparin kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Kalayan orang sadayana aya dina barokahan. Tiap dintena tiasa aya dina rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.